Kumargi tumut-tumutur kana pitutur mujizat kaalaman unggal hajat. Jalmi anu tumut-tumutur ka Pangeran baris tiasa ngalaman pitulung Gusti. Aya hiji contoh nyaeta hajatan di Kana. Nalika nuju hajatan di Kana, nu gaduh hajat kakirangan anggur. Parentah Gusti simpel, tapi henteu asup akal. Naon parentah Gusti? Eusian gentong-gentong ku cai. Padahal anu diperyogikeun nyaeta cai anggur. Tapi kulantaran tumut kana pitutur Gusti Yesus, cai eta parantos robi janten ci anggur sarta ci anggur nu pangsaena. Luar biasanya. Kumargi tumut-tumutur kana pitutur Gusti Yesus mujizat kaalaman unu gaduh hajat. Hayu urang diajar tumut-tumutur, tangtos urang oge nampi mujizat anu dipaparinkeun ku Gusti Yesus. Gusti Yesus ngaberkahan.